diprogramkeun ka hoyong komo dina ngalaksanakeun amal ibadah. Aya kahayang aya kahoyong dina ibadah mah gampang sarasna mah. Bener. Beda jeung aya kahayang jeung masalah dunya. Ibu gaduh sambetan ayeuna hoyong lunas. Hoyong. Tah ayeuna cek ibu teh kieu. Agun ka Gusti abdi teh gaduh sambetan. Sugan we tuh beres pangaosan ieu sambetan teh lunas moal. Moal. Dan ya, dan masalah dunia mal gitu. Lamun masalah akhirat ibu, kontan ti Gusti Allah. Allah bakal dipasihkeun. Asal urang leres we. Murni hatena bener lain ngabohong. Lamun urusan akhirat mah sanes perkara anu bohong, ditulungan Gusti Allah. Sajalmi anu hoyong mangkana yuridul ajilah ajjalna lahu biha ma nasya'u liman nuridu. San Allah teh kitu. Lamun dina urusan dunia mah ku Allah teh pasti congcok-congcok. Dina urusan dunia mah teu bisa gampangkeun urang leuwih lila nyangan dunia usiana leuwih kudu loba duniana teu bisa kitu. Pas diatur Gusti Allah urang turunan Raden ku loba duniana teu bisa kitu. Tidak urusan dunia mah pasti tangtoskeun ku Gusti Allah. Baheula mah ieu jelema teh babu urang. Handapeun urang nabat jadi ayeuna mah jadi salureun dia duniana teh. Geus tangtosan ti Gusti Allah. Urusan dunia mah urusan Allah teu bisa nangtoskeun. Cantang teu jamin leuwih luhur elmuna we beungar teu urusan dunia mah Allah nu ngaturna. Liman nuridu kersaning Gusti Allah dina urusan dunia mah. Nah lamun urusan dunia tingali teh ka handap ulah ningali ka luhur. Da tos aturan ti Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Alhamdulillah Gusti tadi. Eta teh syukur. Tapi lamun urang akhirat. Lamun akhirat wa man aradal akhirata wa sa'ala saya. Aya upaya akhirat mah kudu diusahakeun. Ibu nah bete ditudung kacan sumping hidayah. Nah, jung hidayah, nuan hidayah, tinggal ditiung we, daya mana ada. Nah, can naik salat kacan sumping hidayah, cicing wanya mau datang kada aya usaha. Kahoyong urang dina ngalaksanakeun ibadah.